Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Babang, buru ngalah buah. Embung sin labu. Sok-sok buruh yang ditenggel kurang. Aing mah dititahan wae. Tak kitu dititahan teh kudu daek. Puas ya digawean ku urang. Keur naon itu? Sia jailan. Sa itu nu nimbul. Nyeri bajakeun jaga bapak ulang. Nah, jadi kasalahkeun. Da lain urang nu nimbul mah. Pegat deh. Senang mau kabeli. Aku muli ke lebaran gila kene. Im, tadi si Mamang itu teh. Naon, Mang? Naon, Mang? Perengan si RW ningali si RW teh. Teningali dah kemananya naya naon gitu Mang yang si RW tugas negara amanat di Bukades Mang asli wawuh itu di Bukades ente wawuh mah ngan bieu we papalewat aya amanat ke si RW tidak Mang RW emang bisa minggu kita ningali kasih RT atuh laporannya banyak pasti kasih RT soalnya timimiti film ayahnya nepi ka ayeuna can manggih urang si RW imahna di mana jelemana nu mana can apal sah si RW teh Mang urang da teu apal nu mana si RW teh tigana jelemana kurang berbaur Mang gimana jarang keluar jelemana teh teh gaul suruh kasih RT we mah. Ayo itu Mang. Ieu mah teh senal kunaon Mang ieu pegat. Dibanding lebaran jauh keneh Mang. Terus urusan jeung lebaran naon kan Mang urang mah meulina sok setahun sekali kewe mun pas lebaran. Mana mah Mang aya Mang boga. Lain ieu HP pode nonton Mang tong kitu atuh Mang. Bongko jelema leutik. Geus kieu we anu mah lah. Gelut aja orang lah si boy mah jadi kieu senama mamang we bawain dah gitu atuh tapi dah mah butuhna hiji nu pekat hungkul we mah hari si Boim beres pasang dicokot hiji. Nah, si Boim teh dekat tempat Jumat teh tengah kosan yang nama di Sasa telepon wae gitu nya. Nah itu gedengan datang Ini capek aing mah
Nah, si Sasa mah naik motor teh gitu Alah itu si Acung. Acung. Si Sasa. Sasa, kemana wae jendela? Nah, eta motor didorong gitu. Mogok? Lain mogok, teu bisa. Bisa? Ti imah kene teh gituan. Capek aing mah. Cuk, iya imah mana teh? Alus geuning nya. Kah, kubur halus dirungkakeun ke dieu. Cung kan kieu. Urang teh teu bisa kana motor. Wayahna di dinya nu dihareupnya. Kumaha bingung. Kumaha kumaha. Ieu dengekeun nya. Kubur kana motor. Eta wae naik beca wae teu bisa urang mah. Buru keburu telat. Ya geus enak mah lah. Urang bawa we dorong nepi ka tempat jumba. Buah edan maneh mah Cung, atuh nepi ka tempat jumba teh. Lain naik jumba da geus ngesang teu heula. Ya kan mah daripada kumaha tuh teh ini era ibu-ibu. Terus ada mah kieu urang naik kudu dinya dorong ya. Karena ai si Acu. Keun bae da kumaha tuh carana kieu atuh da. Sak. Mana ibu na motor ti mana ya? Ini rungkat kieu kumaha teh? Ajukeun ade ya. Ngarti we ya. Cung. Itu saha? Mana? Itu. Kebeneran si Acung. Cung, dari mana rek ka mana nih rurusuhan? Jumba teh. Rusuh buru. Hari mana ieu make motor saha nih rungkad kieu teh? Teh. Era eta bukan tukang. Teh. Cung ieu teh kieu Cung urang rek kabejaan ka maneh euy. Isukan barudak erek kerja bakti jang kantor RW. Maneh daek datang heuh. Wah, teh kudu isuk we. Rusuh ieu gini teh. Heuh atunya. Teh, mangga teh. Bisa ini kah? Kela atuh Cung kenalkeun heula ka anu bieu. Anu mana? Anu bieu. Si teh. Aku naon gitu. Ih, kasep siga member BTS. BTS baru mana mah katara. Ih, kasep pisan. Tiba geus kolot gitu dah. Atuh buru kenalkeun. Ayeuna Ayo dulu engke gampang. Duh, siga da bakal bintang kateun si Acung teh. Gua atuh rosa. Heuh, kela atuh Cung ah. Tah, ieu hade permainan teh ieu mah. Tah, gitu alus. Tah eta asup. Kumaha eta asup teu? Wasitna teu balik ieu mah. Lain ai si Udeng riweuh. Kenal aja naon? Sarara pikir. Ieu teh euy rajo poli. Wasitna ieu teu balik teh euy. Deng, ai maneh wasit eueuh, lumayan eueuh. Maneh lalajuana naon sateh? Teh ke sore aya pertandingan poli. Urang keur latihan jadi supporter. Bisi salah. Si kehed. Guan aing kaasupan jurig awi mana teh Deng tadi ngomong sorangan. Teh nu poli ge sok latihan. Manya supporter teh latihan. Teh BTW di ka mana? Aduh, si Ken ngomongna BTW. Udah mengajar Deng ka mana ieu teh? Perlu. Rek naon teh? Da orang mau perlu ka RT. Ieu mah. Lila-lila ngobrol jeung si Udeng, rematik, darah tinggi, asam urat aing naik deui ieu mah. Deng, kieu urang teh Deng. Rek minta bantuan ka maneh Deng euy. Kita pangabejaankeun warga yang kerja bakti. Kerja pagi naon deui atuh teh? Kamari pan geus kerja siang. Kerja bakti, lain kerja pagi Aisyah. Da eueuh nu kerja siang di barina ge. Moal teh, ayeuna rek sare heula ke gawe malam. Bener, ampun aing ngomongnya si Udeng. Ya seteng ngarti-ngarti anjing. Hardisna sabaraha si Udeng. Lain Deng ge teh. Urang ngaliwat keun si Acung euy. Aya awewe geulis Deng euy. Wah, ting saha ngaranna euy?
Wah, Deng. Awakna, Deng. Wah, gitar biola, Deng. Kuat kagemoy euy. Ari si Udeng ka mana? Aing bener ngomongin si Udeng, hese pisan. Si RT kemana? Biar aing dengan si RT. Itu gini si RT teh. Teh, di mana wae teh? Capek aing nenangan maneh teh. Ketawanian uang aing ke aing sia teh. Naon maneh nenangan urang? Bayangkeun ku RT teh. Kukurilingan sapojong sereh nengan jelema hiji teu panggih-panggih. Kabayang teh teh. Ya maneh pasti ambek atuh. Nengan sakukurilingan sapojong sereh mah. Weureu eta jelema mah. Saha jelemana mang? Aing teu ngarti-ngarti. Didinya teh. Oh, mah teh nengan urang mang. Teu hampura we mang. Da urang mah teu weureu atuh. Lain aya naon maneh nengan urang? Beda geus di desa keamanatan kubu kades. Da lamun teh dititah kubu kades mah sudi teuing teh. Nengan didinya lieur. Geus apa urang? Tadi si RW nelpon ka urang. Si Bukades rek ka dieu. Ngan si RW teu bisa. Soalna manehna ke di luar kota. Eta teh rek ngomong eta. Oh, nyaho kitu mah. Geus moal nengan didinya aing cacapean nengan didinya. Heuh nya urang balik ke sading lah. Kera tuh teh ke heula. Urang deui ai maneh. Ongkirna teh geus bari ka dieu capek nengan didinya. Ongkir. Aing teu mau duit teh. Ah, baelah kopi rokok ge. Eueuh, urang teu mau duit kewe ka imah we maneh. Ah. Teh, kumaha urusanan tuh teh ieu teh? Ah. Tuki hoream we aing milih si RT. Mau dipilih deui ku aing. Ngomong naon maneh bieu? Kulutus teh. Rek poli teh. Geus kurilingan man. Udah jider maju samping jan bebeunangan. Man, ari eta bener man. Si RT ngajak kerja bakti man. Urang mah sirik man, cenah man. Dibere man 150 man. Adi dieu diajak man teh man. Heueuh man euy. RT teh ngabejaan teh balik euy. Aya duitan teh 150 kumaha teh man? Kayak mun aya pemilihan RT ulah dipilih. Heueuh lah, kayak milih RW lah man. Bener lah mang, udah diajak lah, antep kan. Ari itu saha man? Jawara itu Ah, maknya jawara budak leutik. Ah gitu-gitu ke jawara kade ah. Aslina man. Aslina. Wah. Eta kantong kadiekeun. Nah, udah dijual kantong, jualan samping. Gitu lah. Nah, udah samping udah dijual lagi. Lihat tuh. Tenyaun orang jawara. Udah sama itu sopan man. Pan eta teh jawara. Kantong kebesaran wakana man. Dipakai nyusut man. Ada sopan man, ceklan man. Ulah kada. Ceklan man. Ulah. Man. Ulah man. Nah, si RT mah teh geus lah. Tong datang deui ka dieu teh urang haroream. Kerja bakti teh mendingan minum kopi. Mang. Kopi, Mang. Iya. Ayang putri. Mah keuheul, Mang, aslina Mang, ka si RT teh mah. Kita gawe jelemana eueuh. Pri di mana eta teh? Kopi, urang mah sorangan, Mang. Mas we nyase urang mah. Aya keneh, Pri. Aya, Mang. Ayang Pri. Ya panas keneh. Ya. Ya. Beak, Mang. Hampura, Mang.
Orang cari cing. Memang mah. Rajin Im. Gitu Im. Adanya mah. Orang cari cing mah. Im akan bae lah. Da si RT na ge eueuh ah. Nah, liur si RT ka mana? Di kamari urang mah gawe duaan. Mang. Kopi eta? Ciosan mang. Apa ya kopi lagi? Iya tuh. Saya rokok ada teh. Oh, sarua oge. Pri dinya mah teu balik pri ah. Mang, alah itu buru bereskeun. Ya geus telat geus jam 2. Alah heuh Im, mamangnya can salat Im euy. Sarua mah. Ayo tuh. Ayo ah. Nah, salat. Abi meureuk main kaleci. Kehen rek salat. Balik aduh. Mang, nyara rantai kieu. Emang si RT-na ka mana? Teuing Im bieu ge di teang teh kadon sare si RT mah Im. Im geus lieur Im mamang mah ieu. Nguruskeun si RT teh ah. Geus teu pararuguh jadi urus rakyat teh geus teu bener ah. Pri, rencana nu kamari teh geus pri jadikeun pri lah. Jadi Mang. Turunkeun lah. Lieur urang mah aslina. Sarua Mang. Nah, si RT diturunkeun. Nah, emang naik naon si RT mah? Mang lieur tuh. Lieurin pri ah. Panadol pri. Mang. Pri nah seungit pri Padahal kerja bakti mantep pri. Tah Mang iya Mang tah rahasiana Mang. Kerja bakti meh seungit. Parfum 22 Mang. Lah kebeneran mamang candahar Lain Mang lain keur dahar. Di kumaha pri? Iya mah ka dieu tah Mang kana baju set. Mana Mang? Coba. Bener pri, seungit pri. Belum orang. Seungit Mang Atuh parfum 22 tiada duanya. Semang cari si RT na mau main kaleci ah. Ya. Im. Kemana mana? Makan kaleci Mang. Ngilu atuh mah. Ngiluan nih, Bah. Ayo tuh yuk. Nah, ada kaleci di nukeran juga kieu. Mau ngenaon ya, Mang? Si Mang mah teu profesional. Deui mah kudu nunggu bisa tuh Mang nu kieu mah Mang. Tah urang masang 5. Nah, pri da mah pit genep, pri. Josang 5. Sok bae lah. Mang, naji ngarariung di dieu. Di mana? Kayak ngalung heula atuh. Oh, ngalung heula? Heeh, sugan teh langsung. Itu pri. Di mana? Di ditu ngalung heula. Hai Mang, rek kamarana. Apa rek ngalung, Im? Urang heula. Urang heula atuh. Urang heula atuh, pri. Aing mah bararodo. Itu garisnya di ditu. Ya, kurangnya salah. Ya, salah saya istri. Abus, Mang. Naon? Depot. Abus. Depot, pri. Eleh geus. Sejepri depot tinggal duaan. Pri, ngomong eleh mah hiji tuh di ditu. Pri di ditu pri lalajo pri. Ayo kopina. Teuing ah eueuh. Laila teuing main teh Im ah. Dinya mah saengko urang mah geus sana nyokot ya. Urang geus 5 ya urang heula. Heula atuh pri atuh. Nah eta nu urang. Eta nu urang eta 5. Urang heula itu Ima teh mana loba-loba teuing kita batu tadi urang mah. Di dieu mah tadi masang lagi kurang pri. Eta tah. Karena rawan eta. Tah ieu Pak licik Pak main kalecina. Man urang mah teu dibawaan Mang tuh tadi ge. Kudu nah eta bet dibawa deui atuh kaleci. Gas tong perasa. Iya, anak jangan kata rewet teh. Komis ini gomres. Mang, saha eta? Teuing. Si RT kemana ya? Teuing teu ngasuh urang mah. Ayo didinya tadi kerja bakti. Heeh. Bisa main ngadu kaleci. Pada eueuh si RT na. Sare.
Dekenah kalau cina kalau orang apa sana? Kerja bakti. Kerja bakti heula, kerja bakti. Teh kalau ci aing yang digubuk mana mah teniluan namanya urang eta. Ngomong naon mana dia? Eta kalau ci aing digubuk ku maneh. Apa Isa? Teuing. Aing RW. Si orang. Aing RW. RW beli. Eta kalau ci bikeun beli. Ayo juga. Main kali Cina kumaha? Pake deui kerja bakti heula we yuk. Ayo. Kaleci. Pak RW. Abi bari kerja bakti heula nya Pak RW nya. Kalau mana ke mana? Bari kerja bakti Pak RW. Teh lah gampang urusan kerja bakti mah. Enak milola ke orang mana bro? Bawa urang di anggo ieu mah. Bro milu. Ke mana we? Tadinya penjara urang. Itu Bu, sanes bade ka bumi Pak RT. Oh, mohon kumaha posyandu teh jalan ieu teh. Nya abi mah duka atuh Bu, da ari RW 2 RT 2 mah nya. Kumaha RT hiji we. Kita teh mangga tuh urang tepangan. Mangga atuh hayu urang ka bumina. Hanawi aya Pak RT na. Ayo. Mana bumina teh tadi dia? Assalamualaikum. Pak RT. Ayo Pak RT. Si Bu RT 2 area naon ke dia? Mau pasukan segala. Waalaikumsalam. Bu RT, naon mau pasukan lagi? Reuasnya Pak. Iya, aing ngejajak Bu Kades. Oh, Ibu punten teh ka. Sama Pak RT. Alhamdulillah saya Bu. Punten ieu dengan Bade aya peryogi ke Pak RT. peryogi naon Bu di acara reuas kieu abdi mah? Aya peryogi Pak RT ieu teh perkawis posyandu. Kumaha tuh Ibu piwarang kalebet wae? Aduh. Si Ibu nanyakeun posyandu. Ibu, mohon urang kalebet Bu, mung kitu kieu itu bumina menuju direnovasi heula. Urang ieu heula tuh ngobrolna ten waudeng nya. Mohon mangga Pak RT di mana-mana oge urang badanten ieu mah urang ngobrol. Nya Pak RT nya. Mangga atuh Ibu, abdi ti payun nya. Mangga Pak. Hanya nu wani-wani nyarekan budak urang. Mana? Itu tuh. Hei, peks ya, nyarekan budak urang. Budak sedekah ceurik. Halo sia datang jeung indungna. Usaha ku ieu, Babang. Ya, di kumaha ieu budak urang sampai ka ceurik ieu. Ieu tinggal tadi teh jempe-jempe ceurikna. Awas ya bejakeun ke bapak urang. Ka budak leutik wanina teh. Jug saya bejakeun ka bapak maneh. Budak urang ieu tinggal teh jempe-jempe tadi ceurik mah terus. Jadi kumaha Bu Kades perkawis posyandu teh? Mohon sataat sananya Pak RT punten eta teh para mangga. Mohon mangga. PHBS Pak RT eta teh. Hah? PHBS teh naon? Perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku Hidup bersih dan sehat. Ini enggak abdi mah. Mangga Pak RT sataat sana di kawitan penggitanya abi buka masker supaya jelas nyariosna nya. Itu perkawis posyandu saurna teh di RT hiji teh tidak berjalan. Itu teh kunaon kitu teh Pak RT? Ibu itu Ibu perkawis posyandu teh di RT abdi mah kieu janten wargana teh jiga nu cararuek Ibu. Da ari saha warga cicing caruek. teh apalah. Dari abdi mah ngantosan gitunya. Hayang posyandu eta teh nanti ngarurang kali dicaranakan teh resep gitu. Henteu ketang Bu. Sakitu itu warga pabeuli ka bumi naroskeun we. Teu aya ka abdi mah. Mohon da RT na atuh bergerak atuh Pak. Kela-kela nah kakak saya ieu teh aya nama kieu Pak RT supados posyandu berjalan kumaha carana ayo kita bareng-bareng cari solusina supados posyandu berjalan dengan lancar. Ayeuna kieu ibu rek naros ka mana sih Ibu RT na asa teu ninggal keluar. Ari Ibu, terang ari Ibu. Apaan ieu nu kieu? RT tanpa ibu negara teh. Ibu, di itu aya anu gres, sarang anu second mangga abi nampi Ibu. Oh, Pak RT teh nyalira tanpa ibu negara hapunten atunya panginten posyandu tidak berjalan da tanpa ibu negara mah nyata tararaoseun. Mangga atuh aya namanya urang milari calon anu ngolah gitu.
Tos Bu tong dibahas deui ayeuna mah tos we ngabahas posyandu atuh nu utami anu bade dicarioskeun teh. Tah gitu Ibu. Jantan kieu Pak RT nya da ayeuna mah posyandu teh tolak ukur kanggo balita teh nya. Jantan ayeuna mah pertumbuh kembang anak teh aya di posyandu. Kumaha ayeuna upami stunting, ayeuna teh menuju gebiar, menuju rame-rame stunting. Janten kieu Pak RT nya ayeuna di posyandu teh seueur programna. Ayeuna nuju gensar-gensar di posyandu teh perkawis stunting oge tumbuh kembang anak anu nuju diprioritaskeun ku urang sadayana. Kieu Pak RT, janten anu disebat stunting teh gagal tumbuh kembang, janten si tumbuhna teh kan teu kaluhur kitu. Bu, bade naros dupi ari Pak RT ieu termasuk stunting kitu. Kumaha teh kira-kira we teh nanya teh meni. Atuh eta stunting mah kanggo usia ti 0 sampai 2 tahun dari Pak RT mah tes kadaluarsa ya. Kadaluarsa tos jadi. Naon ieu teh rarame? Naon ieu teh? Beneran deng mana keluar tadi kurang di geroan seteh eueuh wae atuh da. Iya Ibu Kades rek ngabenerkeun masalah posyandu di urang, di RT urang. Oh kabeneran urang geus nanya. Bu, abi bade naros, hari abi tiasa dicampak teu. Teu tiasa Pak Udeng, eta mah kanggo ngurang kali 8 bulan. Engka aya dina susulanana nu 2 tahun, tah eta campakna. Oh, teu bisa geuningan. Pantesan urang dicampakeun wae. Deng, kemana di mana Deng? Deng, si Keet angger si eta luas leos wae. Bu, puntennya ada nama kitu si Waudeng mah. Teu sawios Pak RT eta mah Waudeng mah panginten intermezzo. Ayeuna mah hayu urang sasarengan majengkeun posyandu anu aya di RT hiji khususna pangintennya Bu RT oge meureun moal calik wae panginten berarti nya batasan Pak RT margi teu gaduh ibu negarana. Oh Bu, atuh Ibu ari kitu mah. Insyaallah ieu program desa ku abdi disampaikeun ka warga supados enggal-enggal dijalankeun nya perkawis posyanduna. Namun abdi eta Ibu tong hilap we. Di mana nampi gres eta nampi nu second ge Ibu. Calon ibu negara. Nuhun. Insyaallah Pak RT perkawis eta mah nya urang diusahakeun nya manawi aya nu kersa. Mangga tuh Pak RT nya moal lami panginten nya. Oh mohon Ibu tuh. Bade amit we. Bade pamit Pak RT. Beramang sadayana. Nama Pak RT. Sugan we si Bu Kades aya euy dicaloneun. Teu da ieu imah geus sepi itu. Budak tuh pasantren can balik-balik. Pak RT. Aya Neng Jingga. Naon Neng ka dieu? Ning asa sering anu mah Neng Jingga ka bumi RT. Kemah RT ka ditu we. Tong istri wae nu apel ka dieu atuh. Naon atuh Pak RT mending sok ka mana karep wae nyarios teh. Kumaha posyandu teh nah sepi keneh. Har. Ngari Neng ujug-ujugan posyandu. Lamun bade naroskeun posyandu bieu pada ka dieu Neng. Ieu teh aya ibu lurah ka dieu teh. Meureun ku disaketenan Neng teh di naon teh? Dikenalkeun ka Bu Lurah. Calon AA Neng teh. Naon ai Pak RT meuni calon we. Terus kumaha tuh ieu murang kali abi we ditimbang? Udah kumaha tuh can aya posyandu ge. Neng, hari eta budak saha deui eta? Ieu murang kali abi Pak RT nu ageung. Neng, tes nyangka aing si Neng Jingga loba budakna. Berarti boga 2. Si Neng Jingga budakna 2, terus si Neng Jingga di luar. Urang berarti 4-an, berarti beas teh sapoe. Pak RT nu naon? Pak RT nganggap seriusnya. Tuh Pak RT mah murang kali raka abi. Nu bade di posyandu mah itu murang kali abi. Tapi da Neng murang kali Neng ge teu naon mah. Pak RT mah siap nampi. Tapi lamun ieu budak-budak si Neng urang beas wae 2 kilo atuh nyangka. Kakean aing yang dah. Ieu Pak RT apa RT mah halu wae. Kela-kela Neng. Abah deh pantun lah Kang Neng. Dangukeun ya Neng. Jalan-jalan ke pasar baru. Naik motor kita bertiga sama AA, Neng, anak Neng, kita beli baju baru Neng di sana Neng. Pulang-pulang kehujanan Neng.
ditilang polisi deh Neng. Aduh. Tilang di mana teh? Neng nah jadi mana? Si Neng juga bi ka mana? Teh ajak atuh urang dan basona teh. Neng masuk ke mana? Di mana? Eta ari ditilang di mana teh? Ah bener deh ah. Si teh mah. Puas si acung gue urang di gawean di tukang tambahan. Bongan mah atuh tadi urang di titah ngedorong motor. Bari nungguan si acung update lah status baru pertama kali ketemu cowok seganteng member BTS. Tapi menilila-lila teuing si acung teh. Menikah rasep, orang dia mah menikah rasep pisan. Mobil teh siga Iko Uwais pemain film The Mist. Iya, wewe rada halus. Kedendengan geroanda. Ayo nama kudu wani orang geroan. Ya, cek orang ge pasti ngageroan ieu mah. Aya naon, Neng? Nah, kieu. Angger aya angan topeng. Asli tuh, Neng. Da teu di topeng. Tah, ieu rarain nu panggantengna. Eta teh asli tos maksimal panggantengna teh. Bener ieu mah kudu dipariksa deui panon teh. Ieu mah bener euy. Lain jodoh urang. Neng, salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Si Bebel marukanana aing gebog cau meureun. Si Mamang ngomong tuh. Dengan mencetan ribu. Benar-benar ya. Budak si Sabto mencirikan budak abang. Iya masih mas perlu diwarah lu abang. Hafalin teh si emas. Abang teh mantan naon baheula. Mati aya kuja Itali teh saha teh. Bener ibu kudu warah bener. Perang dunia katilu si emas mah ya. Yang udah gua sama Mas. Kemana isi abang teh? Jangan ku urang datang teh kapangi-pangi. Budak urang dicalekan ku Cileli pamajikan si abang. Ieu mah Cilelina jadi warah ku si abang, kudu neangan si abang urang ieu mah. Tinggal si abang mun kapangi diajak perang urang mah. Mana segala parabot dibawa kuasa kalian di komporna orang masak sekalian. Bisakeun atuh Im. Aku dinya jadi bisakeun. Mau coba nih Im. Bisakeun atuh. Atuh, gua ane teh yuk. Ayo bawa kenteng Im. Bener ngaledek si Mas. Anggap sepi ka abang. Iya gitu veteran koki bintang 5 mah. Yang di balado mah, di kambing guling. Wah, kaget aja. Sebelah ku yang coba. Sombong amat. Bintang 5 sarua urang oge bintang 5 hotel. Jadi OB urang mah. Mana yang dipakungkelin hal kurang. Mas, lucu aing dari dia teh. Iya, obe bawa sapu nyeri. Tuh udah kerja bakti mah di itu tuh di RT. Wis lah, tolong bahasa basi ya nama. Orang ka dieu teh ngambek ka maneh. Naon maksudna pamajikan maneh Cileli? Make jeung nyepretan budak urang si Ano. Naon maksudna? Heup Mas ah. Ye, abang ka dieu teh naon? Rek ngajelaskeun tuh budak abang lebih ke baru ieu tonggong susu beruang. Lebih ke kiwarga beruangna naplok keneh. Geus lah tolong bang ngomong. Cimana yang naon? Rok mas ayeuna mah.
Baik cara orde baru orde lama mas. Sok maju ke dia mas. Siap. Enggak, Im. Begitu. Tapi ya, kalau ini mantep lah. Baik nih, baik lah, mantep lah. Mana heula maju ka dieu. Wanian ka urang. Sok mah serek moal itu. Hai sok mana heula maju ka dieu. Mana ka dieu sok buru. Ambung mana heula maju ka dieu. Sok. Oke. Ka, orang butuh susu keur masak pamajikan urang ka tilu. Cika dikeun. Kebenaran Mas. Orang butuh sabu Mas pamajikan itu sarontok Mas sabu Mas. Orangnya. Ai si Acung motor teh dibalik-balikeun. Geus beres acannya. Cung. Acung. Ai itu teh keur ngabangun naon? Ih, si Acung teh menilila. Acung. Tuh naon mana sa kadisa? Eta banget seusehan meni kusut. Urang mah ka dieu terek nanyakeun motor, geus beres can. Bener sa, tega dirinya mah, tapi keur pasan urangnya. Asa dikerjain urang mah. Di kisuk dan bikin ka sore, kita cicing, kita baban. Masalah motor mah ya, ditituin tuh dibawa ku urangnya. Hoream manja urang disangka bandreg gitu. Leheung maneh mah disebut bandreg. Urang mah ban beko. Tapi Cung, ai Pak RT aya teh nya. Mah tuh aya batur sarua badak. Nah sih aya ka si RT sa. Kunaon? Asa aya bari itu. Tapi heuh kita tuh aya si Boim. Aing mah si RT nah, yang kasih RT urang mah. Cik nu mana si Boim teh? Kak. Itu tuh nu gagarwa itu kan hulu tuh. Nu mana, Cung? Eta nu bajuna lekbong. Oh, tulisan negara lu? Eta si Boim teh. Acung. Ampura Cung. Itu mah leuwih kasepti si RT si gana teh. Cung buru kenalkeun atuh Cung. Mungah hoream mah ka dieu ge. Ih, mane mah meni loba lila buru atuh Cung kenalkeun. Mungah juga sorangan lah. Loba lila sorangan. Benernya saya teman kata nu teh. Lah si RT. Waktu ban gawe. Balik ah. Boim. Kabe nih. Im, saya tak Im. Yang mau badak Im. Teh emang teh apa? Pri, di mana Pri? Iya mang. Teh saha teh apa lah? Badak Im. Abo Im, tiasa kenalan. Baik, Jupri. Sanes, Kak Abo Im. Kemana Im? Mang. Kabe nih. Muhun. Punten nih, sanes muhrim. Iya mah, idaman pisan. Ai Abo Im tos gaduh ka bogoh teu acan? Teu acan nih. Atuh kaleresan keur satu janten ka bogoh abi. Tadi mah Im. Jangan Jibri. Badak Im. Cicing. Im, tarik mah Im. Bangkok ge mah Im. Starima. Pri cicing atuh Pri. Mah yang didagor. Neng, puntennya. Salaresna teh Aoim teh segadu pilihan da. Aoim mah, hate Aoim mah kanggo neng jingga neng. Puntennya nengnya. Oh, nyatos atuh. Tapi yang perlu Aboim tahu, aku padamu. Aku padamu. Im, Pri. Geus barere can kerja bakti teh Pri. Im. Tingali Im, Pri. Ieu mencet si RW di muntah kieu.